Di hiji daerah loba anu ngarinjem duit ka Bank Emok. Bank Emok teh ramena disebut bank keliling. Di kampung Keling aya 3 jalmi nu sok ngarenjem duit ka Bank Emok. Tapi mayana teu tiasa. Ngaranna teh Ceu, Isop, Ceu Edoh, Ceu Eis. Hiji poe salah saurang tetangga ngobrol ngeunaan harga cabe naek. Mending hade, ngambil di mana? Ngambil di emas. Naon ari bae emok teh? Eta anu emok teh anu saminjeman di keluarga. Oh, abi ge hayang atuh mun ulah bijak ka. Abi ge hayang ulah bijak ka lakeun si Edu si Elisna abi merasa ieu. Bagi-bagi. Atuh hayang sekalian disukan di sini juga. Sorti. Abi mah abi si Edu mohon aku lah dengan kayak ini sampai videonya mohon aku hanya orang alhamdulillah itu kami lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ece. Waalaikumsalam. Tah iya panggil mau Ece. Ya dia benar yang dikasih. Benar. Kemarin itu barang miliar. Mama miliaran, aya 1 juta we abi mah. Aku dijanji. Janji naon? Ceritanya nih, diberi jauhan. Janji nasabah. Janji nasabah. Hiji rek bayar mun ditagih. Hiji rek mayar mun ditagih. Mutlak aya jaminanana. Mutlak aya jaminanana. Jaminanana naon? Ya, ngaco ari ngeun biasa juga aya jaminanana ya, misalnya emas, sertifikat rumah, jeung BPKB motor. Oh, atuh urang make BPKB salaki urang we. Abdi mah mas kawin. Di mah sertifikat emas we Oh, utusan kita. Ingat setoran anak, 1 juta. Seminggu bungana sebulan 20.000. Oke, siap Bang Emo. Eci langsung ke pasar shopping segala enda tanpa saizin salakina. Salaki Ceu Eis jeung Ceu Edoh nereang. Bapak-bapak ini ada pemilikan uang teh, kudu orang ikan neangan gitu kan balik-balik. Kalau ngomong nama cina ada kudu kayak mau ke mamat, angkeun kemaran artinya di dilihatkeun teh sok teu dinamun itu barali. tah iya gini nggak cuma anak sih, kalau itu yang cari itu. Ayo milih komponennya. Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Ayeuna tos jatuh tempo, hayu atuh mayar hutang-hutang. Hutang anu mana ieu teh? Mana geus poho padahal rek karak sebulan ieu teh. Gara waktu minggu baru ya. Ih. Oh, ayo itu 13 itu bedakeun ieu kasalakina. Astagfirullah. Kader sih, ayo kemalaya Ramadan sertifikat imam makan bapak-bapak yang diambil. Ih astagfirullah boga istri teh mending ngadoja. Itu geuning mamah Ceu Eis kader heula. Aduh, kumaha ieu?
ai mama mawanian atau pinjem ka Bang Emok pas bisa mayarna. Nggak benar, saya lagi jaminkan eta surat rumah rek itu gimana mun imahna dicopot dicicilnya mang. Itu. Guys aya nama tong minjem ku bapak di lunasan. Guys mang ulah sok datang ka dieu ngari dieu. Nah, satu alhamdulillah teh naon. Rungkat Siti kanyataana lain saeutik nu nginjem duit ka Bang Emok teh. Saha wae nu keur butuh bisa wae nginjem ka Bang Emok. Karunya para salaki dibohongan ku pamajikanana, ditambah deui kudu dibayar eta hutang-hutang ka Bang Emok teh. Saha nu tanggung jawab? Nya pasti salaki. Dina ieu carita aya pangajaran nu kudu urang diregepkeun nyaeta ulah sakali-kalina ngabohong komo ka salaki. Ulah sok loba gaya nurunkeun gengsi jeung kudu dipikir-pikir heula lamun rek ngalakukeun hal anu sakirana ngadatangkeun resiko.